Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nama abdi Putri Faradila Gustianti di kelas 10 MIPA 7. Di dieu abdi rek ngawawancara indung abdi nu namina Susanti. Wawancarana ngeunaan anggo masker nalika virus corona. Mah, ayeuna kan loba jalmi-jalmi anu kanggo masker nalika virus corona. Nah, naon fungsi masker teh? Fungsi masker nyaeta keur ngalindungan diri ti paparan virus nu tiasa asup ka saluran pernapasan. Saha wae nu kudu anggo masker nalika virus corona teh? Sadaya masyarakat we Iraha kudu kanggo masker nalika virus corona teh? lamun bade kaluar ti bumi Kunaon kudu anggo masker nalika aya na virus corona? keur ngalindungi diri ti virus corona ti paparan virus. Di mana wae masker teh dijualana? Di apotek-apotek aya, tapi ayeuna oge di sisi-sisi jalan seueur anu icalan. Kumaha cara ngatasi masker nu seep nalika virus corona teh? Tiasa ngangge bahan-bahan kain, tiasa ngadamel sorangan di bumi. Oh, atur nuhun atuh nya mah. Ya, sami-sami. Cukup sakitu wawancarana. Hapunten lamun aya kelepatan dina kata-katana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.